Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka, hai engkau seorang waria. Gitu lagu dah. Nyaho orangnya lagu nama kerasok gitaran. Bolehkah kulihat susumu? Sok ayo. Dem 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 Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bakso tahu. Kan dia. bisa seberapa? Ay suka teh bakso tahu. Saya teh geuning maneh Ya, Nangan naon? ya kokol aing bieu mana? Ari eta nu disolegram bos. Ada. Siapa? Rek ngarona rek naon? Naon? Ngarona mah mawa tongtongan di lemur oge, mawa gitar. Anjing ngomong jadi kieu. Gak pernah berarti teh ngarona teh daerah apa meungpeuk. Di mana-mana oke. Ah. Di tong non ngaran teh di tempat ronda. Heeh. Eta teh dijadikan tongkrongan bos. Trompet bieu mah di mana ngomong Ada orang trompet. ngomongnya tongkrongan mah iya atuh. Tongkrongan. Jadi kan tongkrongan mah di tempat tongkrongan mah kudu aya gitar bos ngarah rame. Emangnya aya ngarona nongkrong. Atuh da Bener kan. saya ngarona sorangan nya ngariung atuh nongkrong. Benar kena kitu mah. Maling ngarona udah ngaliwat teh. Tapi geus jadi geus jadi rashum. Oh nyiro rashum. Rahasia umum. Jadi rahasia umum. Lamun di hiji lemur terus aya nu ngarona Sis kamling. aya nu sis kamling teh jadi aman lemur teh. Ti maling. Jadi maling datangnya. Tapi sok aya nu leungit anger. Nah berarti. Ya biasa ada begitu. Lain sis kamling masih singkatan. Model SMP apa? Pertama. Aing dicapu euy. SMA. Sis kamling teh naon? Kumaha? Sis kamling, sistem keamanan keliling. Oh, heeh, ronda. Ronda naon? Emang ronda singkatan? Loh, ini ronda malah singkatan, Ronda. singkat teh. Istilah atuh eta mah. Sok naon bari basa ronda. Tapi nu apa teh artina ronda cenah. Nya. Biasa bener wasalakina. Ari mana bi mana meni telat krek datang? Biasa nguriling heula. Apan memeh ka dieu teh nya urang imah rada jauh. Ditungtung belah dieu. Tah. Da karona heula Nguriling heula ka ditu. Lain beda ka dieu tadi maneh rada telat urang teh jadi nguriling heula bieu kadinya biasa ka Mang Akim kadinya disamperan heula ka aduh ya. Mang Anas ka belah dinya. Mang Op. Aya nu nurutkeun jadwal mah heeh. Mang Anas jeung Op teh jadwal aya. Mana jelema? Kalah gara rawe. Mayar we cenah 10.000 bieu teh. Geus teh peuting gawe naon? Hah? Peuting gawe naon? Biasa si peuting mentak urang memayar we cenah. Malam Jumaah biasa. Malam Jumaah mah. Si peuting. Wok gitu. Ngagoran si Iwok tatangana gitu. Si Wok oge. Ayeuna di maneh si Wok. Bener je. Gitu nguriling we teh ka belah ditu. Jadi kumaha itu orang teh duaan peuting aya teh ngarona teh. Bae da geus pan ke meureun cair tinu teu ngararona. Bos urang geuning bos urang sok kitu rona teh kirim rekening we cenah. Abis kedeung deui jiga nama. Ayo geus level. Atuh. Level rona geus. Batur mah 25.000 di dia mah 125 sekali ngadana teh. Ame darek ngarona gitu maksudnya tadi teh gedean teh. Udah rame ngumpulna apa deui ngarona mah. Maksakeun we ngarona. Heeh. Menang penghargaan warga telanjang dengan Maksudnya warga teladan. Padahal teladan berarti teu make cabe. Telada atau bos. Ieu mah teladan peranti nyiksikan ieu geuning bawang dia sok make dina telan. Disebutkeun.
Ini goreng ai kekeletot wae ngomongnya itu tadi. Disebutkan teladan. Ai hayang main plesetan tapi hese. Alah. Eta makin bieu belah dinya rek ieu cenah rek gawe bieu teh ngan keur biasa keur ngarariung jeung eta keur lalajo. Lalajo naon? Film. Film naon anjir? Teuing bieu teh film naon nya aya nu anyar cenah film Jumaah mah aing mah apa? Biasa film naon? Tarsan teh geuning. Gulantung X. Aya nu ngartieun aja gulantung Ya tuh. Film. Tuh keur ieu ngahurungkeun ieu naon teh siduran naon teh. Saumur eta mah geus Tarsan atuh. Saumur bos eta mah. Bah ditu wis itu mah nyingkur tingalikeun dina. Mung ngejatina teh tina dudurukan teh. Mung di ditu. Ajarkeun teh bisi pareum ca dudurukan dia bakal ke kamera ngilu pareum. Cek urang mah keur kakarek ngilu ngaranna teh meuleum-meuleum sampo atunya. Itu kayak meuleum teh alikeun. Mau buih bitis di kana teh mah. Lain busi tadi gitu. Busi ngarah ruhai sama jarkeun teh. Cai teh. Busi ngaruhai lain busi atunya kurang mah kaki-kaki nu de eta teh. Lain zaman baheula mah nya keleutik rona teh ukur ngalikeun kolot teh nu jadi kaalaman ku urang kudu ngarona naon gitu. Nya. Euy. Sudah teh urang teh ngobrol jeung maneh teh hayang ngarah aya batur gitu hayang senang-senang berbahagia. Mana ngomong gitu aing jadi sedih. Jadi aku disangka batur ku kamu teh di awal teman. Bukan gitu. Kita itu dulur, Bos. Tidak, Marisa. Anjis. Kumaha. Sakit teh penting dia mah aing ngadapur di tingkat. Si mis ya teh. Mun si mis mah urang sok ditabeuh eta mah seurieuna kan rame gitu. Anjing sia teh. Naon? Keur ngarona kebayang maneh? Keur ngarona jalan. Sadikanang ieu, sadikanang kalkum. Ayo berhenti tambah buring-buringkak. Urang biar ngomong kanang kalkum, wah lieureun eta nu ngatranslate dina short. Bakal apa? Aku anger meureun. Ngartieun moal kalkum naon sih teh? Rek teh bakal ngawe ini teh apa kalkum cenah kitu. Kalimantan Assalamualaikum. Kenapa? Sae Aduh. Teh euy. Naon? Ngobrol nya eueuh. Biar kesakedeng deui dinya geura. Abang maneh teh geus puguh nu tiluan moal datang ka dieu mana teh teu mau lawuhna mana? Aya ngan biar teh aya si Ibi di dinya si Ibi biana keur jualan keliling. Oh mah cek urang teh jualan keliling. Mampir cek urang teh ka pos Rona bakal meuli juling meureun. Jualan keliling. Tapi sing itu norojo goran ame tereh lembangna. Di laguan wae euy. Heeh goran teh maksudnya eta lagu tuh pan kitu gimikna teh. Lamun lapar geloan we ceana lamun haus hayang nginum geroan we ceana. Anjir langsung datang saya deh datang deh. Kayaknya deh. Itu aku sakit. Anjir lagu geus sedang digemrengkeun deui urang aku sakit kieuna. Urang mah eta nu bodasan Naon ieu? Naon eta? Cenah ieu teh naon eta nu bodas teh? Jahe ieu mah bos. Cenah? Nu bodas. Suarana ge dengekeun. Cedah. Naon bodas? Lemon tea. Bayangan urang mah bayangan aing mah nya cenah teh ngongkong di lembangna teh ta. Kitu tah bari mawa teh dagang teh. Suarana geuningan kok. Bos atuh. Main serang gitu. Tina musikna oge beda. Kumaha? Bija bieu teh. Lamun lapar gitu. Lamun anu kitu nong neng congcreng. Congcreng tah eta mah. Kumaha bieu teh lirikna teh lamun lapar. Hayang dahar. Geroan we ceana. Nah, pertanyaan lirik teh. Nah, geroan ceana lamun larik dihakan ceana. Maksudna teh ceana pasti datang mawa ieu tah. Mawa gitu. Coklat ice
Ti Sate Panur jeung Kopi Jaya. Nyata eta teh pokona mah eta teh utusan teh ditu mun mati Kopi Jaya tukang nganterkeun mun teh dagang teh ditu teh. Utusan. Kan urang teh di zaman Majapahit ya teh. Waduh, Prabu Per. Jadi kerajaan Kopi Jaya teh sok eta. Cis kerajaan Kopi Jaya. Mere upeti ka urang. Roro ana. Mere upeti. Anjir. Lewat eta Roro ana ieu. Oh lain Roro ana. Roro ana. Aing naon atuh Ken Ikok aing. Oh, dinya Prabu Hayam Pelung di dinya. Ayam kate. Ti jadi aing udah ada sok remaosan kitu janten isin ah. Wah, kumaha eta? Naon mana eta? Naon? Tapi orang mah teu kasinggung, Bos. Eta ngada glegan Teu kasinggung urang. Da natural. Coklat tuh dina naon karena teh dina ensiklopedia penelitian coklat itu bisa membawa kebahagiaan, meningkatkan hormon kebahagiaan, hormon testosteron tah eta tukang harap saya teh testosteron dopamin saya teh testosteron dopamin mah lain lauk lumba-lumba dolphin atuh jauh. Kela urang rek nginum. Dolphin hese euy. Aing rek nginum heuh. Dolphin hese. Dan diplesetkeun biar teu hese. Mana teh nginum terus nerangkeun aing eta can wani nginum. Nah, can menang. Can teh nerangkeun naon ieu gunana. Menti mah geus jelas itu menghangatkan tubuh. Suruput heula atuh. Cobaan heula. Nyalain. Jahe lemon. Kinger lem. Wah anjir jadi kasih aja emang anu kamari aya dina postingan Kopi Jaya urang tuh pernah maca pangareng ngalewat jadi ya si kandungan jahe teh bisa mengobati sakit badan nyeri asup angin hampir asup agama lain ulah asup agama lain asup angin teras nyeri badan asup angin nyeri badan jeung terakhir asup angin. Waduh ya malah bersakitu siapa? Tapi nya manual kieu sound effect. Jadi manual kieu sound effect euy. Aduh. Tapi mun maneh ingat keur leutik teh lamun misalnya bapak maneh sakrada tersinggung disebutkan. Emang ayeuna geus sakrada tersinggung lain baheula lamun misalnya ditinggalkan ngarona sok hayang ngilu can nepi keneh ieu bahasan. Saya ngilu bor-bor dicarek. Lah jowe di imah. Tapi kan penting mah kartun. Lamun penting mana tak kira-kira kan ayeuna mah film teh nya juga loba gitu tontonan teh komo ayeuna mah channel kartun termasuk channel lokal oge kan lobanya TV TV manual teh. Model nu nayangkeun film-film kartun ayeuna mah sapoe-sapoe ting teh kartun we terus kan baheula mah urang mah poe minggu hungkul lamun dina imah channel naon teh sinetron bisa alah naon euy tun loba webtoon webtoon situs komik eta mah naon euy ya RTP PTV terus anu Rapi Ahmad teh naon Mentari TV Rapi Ahmad bogaan TV bogaon film lagi pihak Rapi Ahmad teh bogaan TV-nya anu main lagi eta film andalana teh Cipung Abubu Cipung Abubu naon eta model anomali lah gitu eta mah boneka labubu atuh lamun anomali mah henteu ieu mah film tah salah satu film di anjing jadi promo bae mayar ka urang Mentari di salah satu film di Mentari TV teh film andalana teh Cipung Abubu jadi karakter keluarga Rapi Ahmad ayahna Rapi Ahmad, mamihna Mami Gigi, Rapatar dan Cipung teh dianimasikeun. Oh, si Cipung gitu. Lutfira teh asup keluarga Rapi Ahmad ya nama. Sidik teh nyaho. Sama sulit si Cipu sia si Cipu. Oh, pernah siarannya adina si Aya. Oh, bener. Cipu Lutfira. Oh, orang mah keur leutik mah mun jam-jam maju ka peuting teh lalajo naonnya tuyul dan bayul bos. Nu asup ka jero kalapa. Heeh. Si Odi
Si Oni itu. Si Oni Sarimi itu Disen. ngaranna teh. Oni Disen. Oh lain. Tapi selalu botak. Eta mah nu ngudang. Oh si Pam. Sontol dan bongol. Bongol jauh. Oh benar sandal bongolnya. Kadia-kadiana sontol Pam. Terus mun teu saha eta teh nu sok nulungan teh si kentungnya. Si kentung. Terus ganti jadi sekentangnya. Heeh. Kadiana mah kubis engkol. Jualan sayur film. Jualan sayur aya nama film. Tapi tuyulna mah angarnya si Oninya. Tuyul mah anger. Mbak Yulna nu diganti teh si Pampa mah si tuyul anu hiji deui nu ngudagna nu diganti teh pergantian teh. Baheula teh saha we anu kahiji pokona Mbak Yulna teh Ersa Mayori. Oh nya eta mah jadi Mbak Yeuna atau jadi banaon eta mah? Mbak Yul. Lain, Mbak Yul nama Ersa Mayori. Mah saudarana Mbak Yul alona sia teh. Bawaturan Ersa Mayora sih memang satu lagi atuh Ersa Mayora lain memang lebih baik. Mun teh inget kana jingle kis urang mah eta teh. Jin dan Jun. Alah heueuh. Baheula mah da usum kitu nya. Tuyul dan Bayul. Ping mana heula Jin dan Jun heula mun teu salah nya. Jin dan Jun heula Sahrul Gunawan oh nya Sahrul Gunawan di BT. Di BT teh nya heeh. Wakil Bupati. Wakil Bupati. Tapi lalakinya wakil Bupati. Bupati mah Pak Asyakur. Asyakur. Aya kan bener Pak Bupati mah Pak Asyakur, Wakil Bupati Sahrul Gunawan kan beda kabupaten gitu maksudnya. Can beres aing ngobrol teh. Bingung aing Ari urang mah Bu ngobrolan. Putri wakilna teh gitu bisa teu apaleun warga Garut. Nah. Heeh nya Jin dan Jun. Almarhumnya Ari anu jadi Bayul na saha aya kadia teh saha aya keneh ayeuna ge. teuing teu apal eta mah Bayul. Jihan Pahira lain. Eta mah tersanjung bos tersayang. Tia Ivanka. Anu ieu anu jadi Anu jeung Primus wae baheula mah. Heeh, pria. Kabogo sih. Pria lah, hampir deui wae. Panji manusia milenium. Panji manusia milenium. Bapak Dewan. Dewan ayeuna mah. DPR RI. Ari Wibowo Dewan deh. Dewan Masjid. Oh. KM. Aduh. Dah jebak deui aya wae. Heeh. Gitu. Mun teu mah ieu hiji deui teh sa Indra L. Brugman teh Jini Ojin. Urang Tasik eta mah. Jini Ojin. Nya urang Tasik. Jeung sa Diana Pungki. Diana Pungki. Eta kolot-kolot urang mah Diana Pungki. Oh, anger we Pungkinya. Heeh, nyekrol Instagramna demen atuh. Aing oge demen nge-scrollan Indra L. Brugman. Poho disebut. Udah can kawin sarua. Ayam meureun. Aduh. Tapi anu eta kan cangkeulnya mawa nu kieu mah berat. Asa ngais anak kieu. Sok gimik teh tong lila teuing. Lah aing mah mana atuh dengan sanguna ieu geus aya timelna. Lain timal nu kieu mah. Naon? Lemeng. Lemeng teh naon? Lemeng. Masak sangu dina. Anjing. Congkak bos, congkak. Si teh mah congkak ieu. Lemeng mah ieu masak sangu dina jero awi. Oh. Lemeng disebutna teh. Lemeng. Kumaha tadi? Eta non ngaranna teh baheula mah kan lalajoan nu kitunya. Lamun kitu anjir. Maksud teh ada balam bae-bae sih tadi ieu teh di sensor. Heeh, tah eta urang masalah sahijinya kitunya baheula mah da model non ngaranna teh si Oni teh boga kabogohnya tuyul teh nya. Aya tuyul awewe nya. Jab aing gitu heeh tuyul apa Karek inget urang aya anu budak eta mah asli budak leutik lain kolot leutik kan adeganna teh digusur asup kana tang kana jero kalapa heeh bener tapi lamun di aya di kieuna heeh kan lolobana mana film tuyul nu serius lain nu eueuh bayulan kan eta teh lamun geus naon lamun rek gawe teh sok disusuan tuyul awewe sok disusuan tara Disusuan teh ada budak. Naon disusuan teh aing teu ngarti. Apaan eta teh tuyul teh lamun saacan gawe teh ditanyus mun maneh teh nguku tuyul. Heeh. Tah saacan gawe teh atawa balik gawena si tuyul teh nyusu ka pamajikan maneh nepi ka Oh mitosna. Ajis, mah nya asli. Sok googling meh lila. Oh, tong ku tuyul tuh.
Atuh bawa majikan urang kita beak. Gitu. Sesa tuyul. Sesa tuyul keur mah. Da ieu mah jelema. Lain, keur mah sesa si Una. Jadi sesa tuyul ongkol. Gitu. Tapi lamun di tuyul masuk jadi kurang darah, jadi ngurangan darahna. Oh, jadi anu ku tuyul mah parias barunya. Heeh, gitu. Oh, kutaan teh urang karek apal eta. Malam Jumaah ulah ngobrolkeun tuyul keduaan kieu mah. Allah. Sieun. Oh, kemari oge di ditu aya sia tetangga urang anu memang pias. Boa-boa euy. Ah, eta mah meureun teu daerah mah piton. Sama Beyond sih tema itu. Oh, bos, ya iklan wae nya ayo kita tadi Amura. Dengar sangu Beyond. Kunaon eta bet pias cenah? Hah? Dak na we kandal teuing eta. Lain suka teu pias. Dak na kandal teuing. Aya geuningan. Pedal kapoe eta luntur ka dieu jadi ka dieu jadi ka dieu tah geuningan. Bala dieu ka dieu. Teh jelaya deui dari dieu. Lah ngadeu. Tan ieu jadi. Terus lamun aya nu nyium teh. Anu kanal bedak nama lamun geus cium sok bersih nu nyiumna. Aduh. Jeung urang mah tapi baheula memang resep kitu nya lalajo tapi leuwih resep deui lamun geus maju ka peuting deui euy sia. Aya drap hukum. Lain aing mah latipi. Oh, latipi Tengah malam. Alah, heueuh bener. Baheula mah sensor-sensor. Keluarga miring baheula mah peuting-peuting teh. Tapi walaupun eueuh sensor-sensorannya tapi da maksudnya urang mah biasa we lurus-lurus wae hirup teh. Lurus wae. Lurus. Tengeluk hirup lurus. Oh, benar berarti sehat. Sehat. Ari hirup jeung lurus mah. Ayeuna mah loba sensor-sensor, loba sensor-sensor, pelangi we loba. Imagination. Ya, di mana-mana katumiri teh geuningan coba. Katumiri untuk leuwinya. Heeh. Tapi anu resep mah urang mah geus poe Minggu. Oh, eta mah kademen barudak atuh. Oh, kademen barudak eta. Oh, kademen urang baheula. Kademen barudak baheula gitu maksudna teh. Ayeuna mah eueuhnya teu dispesialkeun teu dispesialkeun nya. Padahal maksudna teh ari secara sakola geuningan budak SD teh geus dispesialkeun ka titihna gitu nya. Kan aya opsi geuningan ayeuna mah sakola non full day school. Full day jadi teh Sabtu Minggu teh liburna teh Sabtu Minggu nya. Walaupun SD mah teu kabeh gitu. Padahal kan dispesialkeun poe Minggu teh barudak teh lalajo kartun siga baheula zaman urang. Jadi poe Senin sampaikeun ka Sabtu teh sakola terus. Tah poe Minggu teh cicing di imah isuk-isuk teh lalajo TV we terus duikeun ka beurang. Tah beurang karek ulin gitu. Bagian check and recheck tidinya mah ka ditu. Heeh, pokona mah lamun jeung bibir plus Wiro Sableng. Tah, jam 11 Wiro Sableng teh. Bubar. Lamun Wiro Sableng diganti ku tinju, bubar pokona mah. Di urang mah justru resep tinju kolot. Jadi lamun poe Minggu teh lamun eueuh tinju barudak lalajo lamun aya tinju kolot. Heeh, pan kitu. Amun aya tinju barudak bubar, kolot teh kitu. Aing pernah baheula pas lalajo rek lalajo Wiro Sableng eueuh ganti ku tinju. Bapak urang teh inget resep tinju. Aing teh kurowok we. Apa tinju? Apa tinju? Dewek kita dong hapreng eta. Puntang banting bukan eta. Hayang lalajo tinju. Oh, basa. Soalnya joldur dari ngilu tinju. Basa. Kan sih teu goreng eta gitu-gitu. Mikir keras. Basa Mike Tyson ngegel ceuli Holyfield. Eta. Oh bener eta. 2009 eta nya meureun kamari 2002. Oh. Ayeuna mah anger mah nya rampung ceulina nya. Hah? Holyfield. Henteu bos. Geus henteu. Henteu sampai dana teh ulah karerab. Jadi ganti operasi plastik aya pun karerab. Jadi kewece congek. Anjir eta jadi berita besarnya baheula pada masanya. Di ujung-ujung Mike Tyson akhirnya jadi mualaf eta teh. Heeh. Tapi mun poe Minggu mana resepna? Mana sok lalajo kartun poe Minggu? Sarua maksudnya. Sarua tuh mimiti teh si ieu non Rana. Nah, saya teh ustad aing mah Ustad Rana. Ustad Rana di urang mah aya Pak Ustad Rana. Aya euy, meme eta teh kartun naonnya?
Doraemon. Doraemon mah jam 8. Jam 8 Imun kan eta. isuk-isuk pisan. Kobocan maksudnya. Pimen, Kobocan terus susunan candy baheula mah. Anjing teu nyalajo aing bos, eta. candy. Urang mah eta we pimen nu inget teh Kobocan, Crayon Shinchan, Sailor Moon. Doraemon, Agim. Agim. Aya menata. Kabayang maneh keur radio kartu jon nyelang heula aya dakwah terus Assalamualaikum. Anak-anak, kenapa masih nonton kartun? Jangan sampai ya. Aing teh japu gitu teh Sandy angkat jadi penyiar, Bos. Aduh. Aing mimiti siaran ya jadi Agim kok capek. Anak Aya we produser nu kitu patut ka aing. Naon mana jadi tuyul mimiti siaran. Atuh aing mah. Jadi teman curhat. Anjay. Najis. Kot ieu nya kot loba nanti mana nanti solusi ya mah. Nyo aing Google solusi ka dalam kehidupan sehari-hari mah aing sarua butuh solusi. Para bintang muda teh Google we sarua atuh. Ikut nanya ke desi usum. Oh bener. Bocan usum chat GPT baheula Kan mah. urang mah sponsorna baheula IndiHome. Indih ome. Nah, IndiHome. Urang mah poe minggu teh resep teh lalajo Power Rangers. Oh nya Power Rangers. Pokoknya Pak, ieu mah ditatanya ku anu dilalajoan ku urang keur Nah, aing mana resep Power Rangers teh? resep Tes ku aing saha Power Rangers pemain eta na sok jelema-jelemana pemain-pemainna. Kimberly warna naon? Warna pink. Lain saya teh Kayas. Oh Kayas. Terus Aing kok tak balah ya. Pernah hayang jadi ranger pink aing. pada teh apa lah yang pematuran urang. Biasa gerinya lamun ieu teh lamun keur ulin teh. Bisa coat kayak urang baheula nanti boga rorobotan Power Ranger. Nyeta anu leungit teh ku nu gelo teh ku Mang Iri teh anu cek urang Mang Iri mah cek urang teh di nu gelo teh ku eta dibawa anu teh. Power Ranger Kayeuna urang teh jadi hate. Dendam. Teh angka imah Mang Iri bakal aya ditu. Oh buset teh geus maut. Oh Mang Iri. Oh tanyakeun atuh ka itu bari dadran. Saya ada di kuburan gelo. Atuh suara dianggap keluargana. Lain. Saya teh geus kalakuan we geus kieu. Teu kudu dianggap. Wah, cenah ieu mah tara nees kaluhur. Ulin. Buah mah tara tees kaluhur salah aing eta paribasa teh. Ngariung, biasa parebut geuningan hayang Ranger merah. Ai sugan teh urang hungkul. Ternyata urang setelah dewasa batur oge kitu Hayang Ranger merah sarua urang. Kabeh Atuh dah lalakon Ranger merah mah. Babaturan urang mah jol ulin teh di hareupeun imana? Heeh. Jol ceuk mahana teh jol nya wios cenah sok we saha Ranger merah mah abi mah cenah Ranger Kayas. Eta inungna ari maneh cenah. Ngomong ke inungna. Inungna nu ngada teh. Oh, meureun inungna yang jadi Ranger Kayas. Ari maneh cenah lalaki hayang Ranger Kayas cenah. Ranger beureum atau Ranger hideung. Inungna ge apa baheula mah. Heeh, bener eta urang Ranger. Tapi geus aya antisipasi gitu ti kolot. Ti kolot teh boleh carek atuh di bejaan. Tapi alhamdulillah ayeuna budak eta sanajan babaturan urang sanajan baheula hayang jadi Ranger Kayas tapi ayeuna lurus-lurus wae hirupna mah lurus gitu. Alhamdulillah itu katoel lurus. Itu kutumbiri. Heeh. Sok saha deui mana ingetan itu selain Kimberly. Kotaro Minami. Nah, saya eta mah baja hitam. Eta mah RX-nya eta mah nya. Oh, eta mah. Alah sia. Oh. Mang Irin gitu Mang Irin, Ranger hitam Mang Irin. Badarang. Mananana. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau seorang waria. Gitu lagu dah. Oh, nyaho urang lagu nama kerasok gitaran. Bolehkah kulihat susumu? Sok aing mah. Sok. Eta mah lain baja hitam sana. Batang hitam. Benar, urang begitu. Mun di Indonesia kan mun didenge-denge saliwat gitu. Bolehkah kuliah susumu? Sinar terang. Manana. Lain bahasa Jepang nah urang mah bahasa Jepang. Susumu bola. Oh, RX. Mun Power Ranger. Jiban mana kalalajuan teh Jiban. Aing Power Ranger ya mana tadi mah mana resep rajo Power Ranger. Emang Irin Ranger hitam cek aing tadi. Nu beureum teh si Jason, Bos. Kudu ingat teh. Si Jason. Si Jason mah nu kumisan. Tuh, ing apal. Sok dikukupluk. Teu teh.
Inikah rasanya. Jason Wanda. Seri berarti lalajo aja. Berarti namanya teh si Jason. Terus Bulao. Nadia Pega. Anjing. Dia Pega bos. Oh, menair mana dia Mio. Dan dia Karbu. Racing yang mana dia ada? Dia pegang JR. Oh. Mahal. Double disc. Kita mahal pas aing mah. Terus saya ngebahas motor. Kamera karpe ya. Tanpa spion. Saya ke situ duduk asurkan peletuk setelahnya ngomong. Nah dia PKYP cenah. Naon si Ranger biru. Si Billy Kerap. Maneh Billy Kerap. Si Billy Adina Olga almarhum. Oh, benar. Sugan teh Billy Kerap. Motor Mun maneh nyebut Billy Kerap mah rada mirip yang maneh. Hah? Billy Kerap. Haji mau aing. Jagoan main bolana rada mirip kadinya. Lamun nu koneng si Trini. Nu koneng teh. Trini. Heeh. Nu hideung teh si Adam mun teu salah mah. Mata babaturan aing mun teu salahnya. Lain mah gawe di Kopjai. Oh lain we eta. Oh lain. Palingan si eta teh lamun aya karicuan sok rada nyumput ka tukangan WC. Berubah. Kata bawa lama orang lamun kerja zaman SD lamun aya boga babaturan hek hideung dia kata si Adam nama medala ieu Power Ranger hideung tapi sekedar info anjir bahwa Power Ranger teh saduran tina series Jepang. Internet Super Sentai eta teh lamun di Jepang mah Sanseiya lain Super Sentai. Terus mending jauh sih Sanseiya. Tah ayeuna teh cenah yang nyamung ari ngobrol teh. Jadi Sanseiya teh Sanseiya jadi Sanseiya. Ada bener berarti tina Sanseiya. San tidak. Tengah itu dari Jepang geus Jepang deui ngarah cangkeul. Tah si Super Sentai teh ayeuna teh geus 50 tahun. Si tayangna teh. Super Sentai teh. Bayang pada itu berarti di tahun sebenarnya eta teh urang mah jadi gambaran oge keur urang. 50 tahun masih bisa tayang. Karek 3 tahun konten teh atuh berak we teh bisa nyen kana skrip geus lieur mah nya. Masalahna. Super Sentai teh ayeuna teh tahun terakhir. Rek berhenti tayang ayeuna teh tahun ayeuna teh. Jadi ayeuna teh kan Super Sentai nu ka-50 tahun terakhir ayeuna teh cenah. Pira 48 tahun deui atuh. Pira lain. Piraku urang teh karek 3 tahun rek geusang. Aduh, Eleku Super Sentai bener dipikir-pikir mah nya. Tapi kreatif halusnya. Gelonya eta Super Sentai geus 50 tahun nya. Baru nyiptakeun ge geus maot nya bakal teh. Piraku hirup keneh anjir 50 tahun. Aya wae umur aya nu 63 tahun ge aya. Berarti nyiptakeun keur 13 tahun. Oh benar kata. Mungkin mana. Eta nya ting si bapak naon lah pokona mah. Bapak Super Sentai teh. Bapak Super Sentai teh. Mana baja hitam baheula. Baja hitam erek. Baja hitam mah eta teh. Aing teh kieu nya baja hitam teh baheula teh pokona mah urang banget lah lalajo teh. Maksudnya pan eta boga pedang matahari teh geuningannya. Oh, tidur di cak. Bener, Bu. Cana itu olahok itu. Emang tidur di pada teh. Ting pedang naon eta mah? Nya pedang matahari. Pedang matahari. Nah di padu teh tirinya. Ditambahkeun eta. Da teu emang ti dieu tina ieu tina beltna. Lain ngabayangkeun ieu mah baheula anjing keren ge Satria Baja Hitam bajuna kitu. Aya RE-kan di dina mesat pedang motorna. Minami teh nya. Motorna keren. Motor belalang. Si belalang. Aing teh kangen ka masa kecil. Neangan di YouTube lalajo anjing jadi goreng patut cek aing teh ayeuna mah. Oh, nu kolotna di teh. Itu film eta keneh tapi ayeuna mah asa biasa aja gitu baju nage peot gitu baheula mah kan keren karena meureun teknologi nu beralih berubah meureunnya teknologi ya baheula mah pan teknologi eta teh keren eta motor jual maju sorangan da aya nama anjing nah gitu ku remote terus motorna ge kitu bentukna ge baheula mah asa keren gitu meureun baja hitam anu bisa berubah jadi warna oranye jeung warna bulao eta teh bos. Baja hitam nu eta teh, baja hitam RX. Baheula orang masih kena ingat. Boga mobil deui eta baja hitam. Pokona mah film Jepang gula RX kan baja hitam RX terus aya deui RX Bio. Eta biru teh RX Bio. Big Grocer. Oranye RX Robo. RX Robo bener. Apalan aing pernah leutik aing mah pan. Bikin kayu na leutik. Tuh apa minggu loba selain kartun oge loba nu ditungguan sih sebenarnya mah. Tapi film luar, vampir.
Eta mah atuh bos, pampir mah poe Sabtu eta mah. Sabtu eta Jadi mah. poe Senin tapi kan ka Jumaah. Unggal sekitar jam 8 jam 8 teh film India. Eta teh pampir teh poe Sabtu. Poe Sabtu pampir Berarti mah. aing teh Jumaahan harita. Nyaho da poe Sabtu. Sila teh eus. Kudu make sound effect. Poe Sabtu pampir mah. Nah, eta pampir nah tanya urang masuk penasaran teh hartina anu ditulis-tulis Mantra eta teh ditempelkeun. aing mah tieu pe kitu geun nya. Apa jadi kaku bos eta teh. Sanu teu wasa sok maneh keur acok-acogan yang andahareun yang andahareun kan eta teh acok-acogan teh. Sok tertindas teh pampir leutik sok pampir budak. Acok tempelan weh tagihan. Kabayang maneh keur neangan dahar joli tempelan tagihan atara ngahulang bos pampir oge. Waduh cenah. Ieu kasbon. Geus ditagih. Tapi eta ya rupa-rupa berarti juri teh eta balik deh karena prosesna. Berarti si filmnya rupa-rupa lamun ngebahas film juri di Cina mah kan pampir. Itu Dracula di urang pocong. Nah can aya nu collab nyieun film horor urang Indonesia, Cina jeung Amerika. Ieu titik balik bos. Lamun ieu podcast ieu meledak bakal aya sineas film anu nyiptakeun film eta dar. Nu hiji pocong jeung pampir wah collab ya mah. Di bawah hibar ku eta ku pampir jadi lalai. Sok bayang teh bakal karena dia terus pampir nu hiji bakal gelebrek. Eta teh acara Agustusan. Kitu kabeh. Bakal aneueun anjir pampir barat mah. Diwasa kieu teh. Kapan jadi wasit? Naon berenang nu dua makara ieu berenang da aing mah kieu berenang. Nu hiji elek ayat kursi nu hiji ditempelan. Kasbon. Gitu kasbon tadi. Tapi pocong mah di urang mah eueuh aya nu nyedot getih teh di urang. Juri Tuyul. nyedot sus. Tapi teh nya. Mitologina mah teuing, tapi eueuh asal mah. Ai kuyang naon kuyang? Kuyang mah ieu naon teh lagadayan kitu eta mah. Kayang eta mah. Kayang mah anu coplok ieu teh organ tubuhna we katingali. Kuyang. Nena ting 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 ting. Tah eta organ teh katingali. Anjir, bisa kan di zamannya ngabodor ieu. Ki awaing teh kabaca ya. Jangan nana. Ah dan sirah ngumpul ka hadapna. Tuk tak tuk jes. None Tetet. Mangga kepada tamu-tamu. Tetet. Bener. Tukang pamung teh anu bocor kana mic teh. Mirna. Sebenarnya mah dikop jai gawe kana we mah. Tuh, jam salapan karek ge. Lamun tapi cek urang mah nya salah sahiji anu termasuk anu paling berbekas di ingatan urang anjir menjadi inspiration oge ke urang bahkan tepikeun kayeuna masih ngefans teh Wiro Sableng bos. Nya sih. Wiro Sableng karena urang lamun nonton eta mah masih aya kene umumnya resep gitu. Ente lamun dirinya lalajo deui ayeuna ieu pasti masih kagum ku visual efek nu ditampilkeun. Nya. Pal ciung walaupun ciung teh si cahayana teh bener-bener siga CapCut. Lain CapCut mah halus anjir tiga PowerPoint. Set gitu gede. Tapi ngabeledug teh make tah eta sok maruksak tangkal. Naon sebutna teh bos disebutna teh? Petasan. Dynamite. Heuh gue dinamit teh naon disebutna mun ieu lain visual effect eta mah naon? Visual effect. Jadinya gitu loh kan terus tangkalna runtuh bola. Ari geus kadieuna keun mah zaman Angling Dharma kadieuna teh naon eta mah kan lobana teh ku beledug-beledug. Tapi Angling Dharma mah masih kana nya eta mah nya. Lumayan lain geus lumayan alus oge soalna geus bisa tumpak naga. Alah aing euy trauma lalajo naga teh. Trauma jadi jelema jadi naga, jadi jelema jadi naga, jadi jelema jadi naga. Jadi walau gua Indosiar gitu na teh. Ayo rea. Tapi kan Angling Dharma seru eta naik naga. Tapi dina eta mah kan eueuh dina Wiro Sableng mah. Dan si silatna teh masih bener-bener adegan silat. Aya adegan, aya koreoan gitu. Meskipun seru lah gitu. Lolobana close upan gitu nya. Dan juga film ayeuna mah kan lamun silat teh kamerana teh jararaut teh but gitu adegan teh asli ngan itu mah pas lamun deukeut teh close up ya perpungkul ki gituan katukat gitu katukatna teh des gitu deukeut ti dia we tah jeung
biasanya aya adegan teh. Nyari euy. Sorangan. Nikot kalau lu nyepertikeun. Betrek ngama ka mana ngan inget urang aing sia. Jadi si adegan teh geuningan naon teh si teh anu ngajanteng kamera teh. Si non fighting teh bener-bener nya terus gitu loh. Ari ayeuna mah kan setik potong jadi gerakan teh parenek gitu. Loba permainan kamera di kumaha-kumaha. Baheula mah kan bener-bener terus gerelut. Jadi ketika orang ayeuna geus gede lalajo deui teh tetep berkesan gitu. Keur mah deui keur leutik urang sok rajin macaan eta buku novelna. Jadi asa wah kapisualkeun lah urang anu dibaca teh. Berasa kapisualkeun ditambah deui kamari ieu kan sempat ieu nya di remake. Ayeuna ge bakal aya deui. Penciptana bakal aya deui ayeuna. Pino Gebastian. Oh nu kaduana bakal aya deui. Geus ieu gitu. Geus rek produksi. Nya cenah. Kamari Marsa Timothy nelpon ka urang teh. Anjir. Si Bai ra dikirimkeun. Halo Bang, cenah kieu teh. Abang atuh ka urang. Abang. Ternyata maneh sok ngadeunkeun G-Star baheula. Ngan aya namanya si Marsa Imut meureun teh mah. Lain Marsa Timothy. Main gitar geuning ningali teh jeung mokalan anu. Marsa P.O.B. atau lain Marsa Timothy. Lain eta mah. Marsa and the Bear. Marsa ti mana eta mah? Marsa ti ditu bukan judul. Singa Jaya. Eta mah lain Marsa Timothy. Oke, baru sakadionya urang ajakan lah. Heeh. Pengadini foto bareng. Cieu tah bos. Foto bareng we hungkul. Heeh. Tak urang mah tontonan-tontonan kitu teh lamun dipikir deui ayeuna kitu nya. Oh, langsung mikir. Kakarek. Sama di awal ieu karena kepikiran dia. Nah, eta urang teh ngomong gitu. Lu ngomong soalnya ieu mikir. Jadi si tontonan eta teh keur urang mah baheula hanya sekedar jadi tontonan nu menghibur gitu. Contohna Alajo Doraemon ningali Shizuka make baju renang teh kan keur urang mah baheula nya kan ceritanya teh Shizuka ke kolam renang make baju renang jadi lamun ka kebun binatang salah. Eta komo Shizuka naik angkot make baju renang kan salah. Teu lucu bos. Tapi ku sabab adeganana pergi ke kolam renang jadinya teu aneh cek urang mah. Ayeuna mah disensor. Justru dengan disensor membuat orang cek urang bertanya-tanya. Lain bertanya-tanya deui bos. Jadi berimajinasi cek urang mah. Maneh ningali lapar merenya. Bayangkeun kieu, aya foto awewe keur nangtung. Terus di blur, di sensor, ti dieu pikeun ka handap. Nu kasir teh sukuna hungkul. Mending ulah ditayangkeun sekalian daripada di sensor mah. Nya, pasti kan pikiran orang anjir, naon eta di sensor. Wah, make naon dia, buat teu make naon dia foto padahal sabarna mah di sensor teh si awena teh make kameja, make celana pendek misalkan. Tapi ku sabab di sensor urang teh jadi berimajinasi nu henteu-henteu. Kitu, mata cek urang mah. Nu nya mun urang mah. Heeh, tah eta jadi teh cek urang mah naon cek urang ge. Komo ieu kartun kitu nya daripada cek urang daripada disensor mending ulah ditayangkeun we sakalian. Model baheula ge kan rasa bilang ge aya nu teu ditangalikeun bagian teh nu pas rahasia lukisan telanjang mah. Hooh. Endingna teu ditingalikeun. Tapi dina YouTube mah aya. Oh aya. Aya dina YouTube. Na YouTube. Urang ningalina bukuna kaperna eta aya. Mereka halangan bola hungkul gitu. Wah. Jadi bertanya-tanya orang teh naon eta di balik bola. Wah, orang teh nyidik sampulna. Baheula da lolobana urang mah nginjem novel teh geus areueuh sabola teh geuningan. Oh, geus kunyin. Heeh, kadang-kadang halaman sababaraha halaman hareupeuna teh eueuh. Jadi jol di tengah-tengah we caritana teh. Padahal loba lah. Balagan nu karar itu tapi bener baheula mah da naon maksudna teh meureun teh lain teh saketat ayeuna meureun nya kumaha atuh kebijakanana atau kumaha bedana baheula jeung ayeuna atau baheula mah dimaklum lah nu kitu mah gitu. Tapi ketang lamun balik deui ka baheula mah nya bosnya apan iklan kutang oge ditinggalikeun kutangna. Heeh, nu ngawewe mah kan rokok wae ngarokok. Heeh, atuh rokok mah geus bedio eta meunang keneh. Pokoknya mah ESL zaman Jaya Hartono saya teh bangge. Anu jadi pelatih teh kan Liga Dunhill, Liga Indonesia teh bari ngarokok ngalatih teh di tengah lapang bos. Udah di tengah oke kan? Oh maksudnya teh di tengah lapang teh di area lapang dan teh di tribun penonton maksudnya teh di tengah ai pelatih makan cicing di tribun. Main. Heeh. Disorot ku TV ku Antep.
Inilah sudah Bung Jaya Hartono dengan gayanya yang suka merokok ketika melatih. Gitu sudah. Kerjaman Kansas dun hilah tanya. Kansas anjir. Kansas anu gambar kuda kerumpah. Eta. Kuda ngesot. Kadia kan loba kebijakan jadi rokok teu meunang. Ari nu ai kitu mah urang kaarti, ari nu kitu mah. Maksudnya tapi lolobana teh kan kebijakan model eta sensor KPAI misal. Katanya urang ampurawi sebutkeun KPAI. Emang sensor ku KPI. Emang sensor ku KPI. Lain, sensor mah ke lembaga sensor LSI. Wah. Oh nya gitu. Nya. KPI mah eta mah KPI mah nu saradeui. KPI mah nu berhak komisi penyiaran nu layak tayang nu henteu. Oh anu sensor mah LSI. LSI aya lembaga sensor Indonesia. Jadi dengan sok aya film ini telah lulus lembaga sensor lain KPI eta mah LSI. Tah cek urang mah loba nu kitu teh nya loba termasuk KPI. Oke sih sebenarnya dari KPI mah tugasna menegur tayangan yang tidak layak. Model lamun ke sarua radio ge lamun misalnya siaran ka mana karep ditegur ku KPI. Misalnya mangpaat film bokep. Pasti ditegur ku KPI eta di telepon. Halo punten tiasa digentoskeun bahasan pasti kitu. Lain ku KPI bos nama. Apaan KPI si eta teh baheula teh? Saya aing mah. Ya berarti geus ganti bahasana. Kumaha. Naon ge tuluykeun KPI cek mana eta. Maksudnya loba nguruskeun hal-hal loba mentingkeun hal-hal nu teu penting. Gitu. Jadi urang kadienakeun malah nya siga kitulah maksudna teh ayeuna contoh letik gitu ya model Ari Sisuka baju renang di sensor gitu. Tapi ari tayangan dina non ngaranna teh model non dina infotainment gitu maksudnya selebriti dina TV ya mah urang ngomongkeun TV heula tong jig-jigan karena YouTube atanapi TikTok. Di non ngaranna teh loba anu pakaianna teh teu mararatut jeung nembongkeun hal-hal anu teu kudu ulah sampaikan ka ditingali ku generasi muda lah. Komodi anu gitulah katumiri lah geningan. Cek urang mah nu kitu teh justru ulah nepikeun ka asup ka naon ngaranna teh? Ranah media, lah media. Hiburan gitu. Soalnya kan ditinggal karena televisi gitunya khususna. Soalnya ditingali ku sa Indonesia. Kayak orang-orang anu ngefans nu ngaranna ngefans biasana sok ujung-ujungna teh nurutan. Lamun nurutan pasti ka ituna teh hayang menjadi seperti si orang eta. Gitu kan ayeuna mana ningali dina TikTok lah misalkan menjamurna itob menyuung na itob bos. Aduh geus teu katahan. Itob. Itob. Eta itob di dinding. Kan cek urang mah eta salah sahiji pengaruh buruk hasil tina tidak tersaringna tontonan masyarakat gitu. Tak kudu mah mun erek ke KPI teh beureunan nyaringan anu karitu gitu. Ulah ngan saukur nguruskeun pakaian seksi atanapi anu ngaroko disensor terus oge non ngaranna teh ngomong kasar tapi perilaku nu menyimpang oge cek urang mah kudu disensor oge tah kitu nya kaya rungit Satria Baja Hitam. Udah baheula mah jarang deh infotainment mah nya da kadia loba infotainment teh. Entertainment. Cek urang baheula mah cek and recheck jeung Bibir Plus paling kabar-kabari bos. Kabar-kabari nu kararitu maksudnya teu ngaap hal-hal nu teu pati kumaha gitu nya baheula mah da. Baheula ngaap ieu mun artis umroh teh dituturkeun ka itu terus ke Mekah. Nya gitu. Dina jadi umroh meureun jeung si eta na kameramena. Anjir. Cek and recheck jeung kabar-kabar teh geuning baheula Saipul Jamil cek jeung Isa euy. Yang subur ka itu ieu umroh diliput baheula mah. Umroh Saipul Jamil teh. Hah? Nah, balikna tuh kalau. Lep. Alah. Ieu teh geus penting euy. Naon?
Nya balik saya ayo ngarona. Lain balik lah nguriling heula atuh. Bae lah da geus katarimakeun ieu. Lebar ieu teh ditakolan tuh bos. Ban geus tadi jeung aing tung. Itu Sang balik ayeuna mah. Nyeun itu 2 poin. Puring kak ceun kaburu aya ya sacan balik tuh nuhun heula ya ka Cianah ya. Hatur nuhun Kopi Jaya ya ka Balan Capruk oge nu seneng ngopi, nu bade pesen catering, nu bade naon deui ngadamel acara wedding naon tiasa di Kopi Jaya. Tiasa. Ruang meeting private na oge aya, private meeting da aya di dinya nya. Mohon bade sarapan. Bade sarapan aya, bade unjuk bakat oge tiasa. Di ieu mah di Sate Panur dan Kopi Jaya. Pada loba ieu teh bakat teh kumaha eta cara daftarna teh? Pokokna mah scan lah di dieu ieu. Ieu ku abi dipasihan barcode-na palih dieu. Pokokna mah di scan engke kirimkeun we video sareng biodata lengkap. Video Balan Capruk nuju unjuk kabisa. Tah eta videona nu penting mah jadi urang teh bisa menilai bener teh si teh boga pangabisa gitu. Ulah foto ka om atuh foto. Foto kerja penggitar misalkan kieu. Wah abi jago gitar. Sarojeng bohong gitu mah urang. Hayam oge nyekal gitar di edit jadi jago gitar ngaku meureunna. Nah etanya jantan engke bakalan di tos upami tos disaring bakatna engke diayah diuleni. Nah eta di senja sore-hore. Engke tiasa anu kapilih bakal tampil pengisi acara di sore hore oge kerangka rasa. Oh juga Mang Weswe kerangka rasa atau apa? Mang Weswe, gitu. Mang Erdi, oh Mang Lugia, Mang Ece eta mah, eta. Da lobaan atuh. Hah? Lobaan lain Mang Lugia mah? Neng Icus. Neng Icus, eta. Itulah. Atuh waktu nuhun oge ka Balan Capruk anu dina wengi ayeuna tos nyarengan urang duaan dina ngaronda. Mudah-mudahan payun mah ya nu ngarona musim hiji ya disebutna bos. Anjing main ngaronana sugan teh nya. Nya atuh orang ajakan deui ngobrol lah saha we. Ulah ukul transfer gitu dah sepi geuning transfer mah. Naon transfer? Heuh panu teh ngarona teh kalah transfer tadi teh. Mending ke ulah aya. Ulah Kang Hakim tong diajakan deui Kang Hakim, Kang eta teh Kang Sopian dia di belah dinya. Ya Sopian saya tadi kan bawa. Satu tadi Kang Darman. Lain. Kang Yadi. Jadi masat. Alah, tong hilap ka Balan Capruk. Ieu nanti Kang Yadi di subscribe. Tong hilap akun YouTube Gemar Universe-na di subscribe. Ya tak aca namihan deui subscriberna. Atulah. Oh mah Kang Yadi ya tah. Subscribe bukan nama Kang Yadi Mulyadi teh atuh pirang. Iya gitu. Bukan pikir-pikirnya rasa nyaroh HP duanana. Resep ngeplog gitu. Gitulah pokoknya mah. Nya batur nuhun sakali ka Balan Capruk tong hilap di subrek. Oh enggak eta maneh bienya. Tong hilap di subrek akun Gemar Universe. Instagramna oge Gemar Universe. TikTok @capruk_podcast. Tong hilap di subrek sadayana. Tah. Wilujeng tebang deui. Di Capruk Sunda salajeng mah. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Jadi briefing orang tadi. Tong hilap nonton kartuna. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Sampurasun. malam Jumat itu. Dia jualan. Dona.